kudu nginum heula nu seueur. Ya, ai cek urang mah teu kudu nginum ningali ai ge mabok. Oh sirik wae si eta mah. Nya aing mah lain sirik nu balik Cemburu si eta mah bencongnya. Cemburu aing masalahna aing waktu aing ye, waktu. Kenapa aku yang seperti ini yang ngomong bencong? Itu rek kumaha itu teh? Apa bibirnya ucang angge? Pas korosotan di dupan heuh. Kumaha Bade naros, ieu mah cenah majat cek batur. Lamun hayang ditakot teh supaya ulah nyeri teh kudu mabok heula heueuh apa henteu eta teh? cek saha eta teh Nya seueur we nu nyarios ka abdi supaya tah karaos nyeri teh cenah kudu nginum heula nu seueur. Ya, ai cek urang mah teu kudu nginum ningali ai ge mabok. ya anu kos kitu mah tong di darah renge Mang Dasta ye Oh kitu nya. eta teh teu bener angger Yeh buku heueuh cek ieu ge teu bener. Da ieu mah soalna rumah teh pernah ditato oge teu bari mabok alhamdulillah malah nu tatona nu natona neler ieu mah. Mabok. ya Tapi teu bener meureun teu bener eta mah teu bener ayeuna cenahnya aya beja kudu nginum heula Geus tong pembahasan eta minum-minum teh. Dengekeun je. Ari hantu teh ngaranna naon coba singkatanana? teuing atuh aing ge buku Nah nafsu apa ka Eke kumaha? nafsu aing nafsu guru aya ngegulung aing henteu Itu kieu are nafsu mah bubuka itu bukan hansu bubuka. teu sok geulisnya ih Hanya kumaha deh emang geulis urang mah Kang Hansu Kang. ripuh ieu mah Ripuh. Itu ngomongna arek di Sulam Alis teh iraha. Arek di Sulam Alis arek diperkosa. meni ingin anjing ya iya ayeuna mah nya aduh anjing Timuruan si eta mah. ya ayeuna mah kieu apaan tadi teh cenanya arek sulam arek tato bohong eueuh Hari mana kunaon Kang Nasa pos kitu. Satu lagi kayak aku gitu. Nggak ada lagi. Cari aja di kolong-kolong banyak. Aku baru operasi kemarin Kang Hansu. operasi naon Hah? operasi naon teh Oh tahu. embung sih sebenarnya hanjakal aing nyaho anu di kolong loba cenah ieu kunaon ieu teh eta tanya heula gunung kayak heula ieu Allah ini naon iya Gusti. talenan Tapi aing belagu berangkat Eropa eta teh. Ya Allah aing geuleuh ningali. Siapa geuleuh kali buat sorangan. Dong di Heueuh aing ge geuleuh. ayeuna mah kieu we ye pan di Cikampek teh nya lamun ieu hayang buru-buru ieu hayang buru-buru tadi Cikampek teh aya Cikampek tato artis Oh gitu. Di mana eta teh? eta teh ayana di Kamojing Geuning aing teh nyaho. nya atuh urang mah Ayo di bejaan ayeuna nya. Kang Hansu ini coba kacekek aing. jor deui modal juga siap Lebih cepat lebih baik. Itu romantis. tenang aja dunia lagi terus gitu Aduh, Gusti Nu Agung lupa. ini jahat kumaha caritana bisa kieu sih Hah? Salam minum pel. segala yang disulap Peri ya jadi pel anjing udah hidup. tah Naon coba aing. teuing teh jelas aja Ieu teh judulna rek nato lain. heeh Soal kapel anjing disebutan. apaan baheula mah kitu can ditato teh nginum Oh, apaan bener, heueuh. anjingnya. Eta teh teu meunang eta teh Oh, bener. bener aduh bahaya bahaya tepa aing Ari buuk jabrik make itu Ya. anjing. bayangnya lamun orang kos maneh buuk gondrong anjing baju hidung tatoan Pokoknya cantik kayak aku mah. pas ngomong teh "Hei, anjing gitu Coba contohkan coba aku coba. Tadi bukan guys emok kos aing. bakal alami anjing bakal alami yes sok Ya lalaki diuk mah tuh. aing Enggak pantas tadi cantikan kayak aku kayak begini. cik atulah ya kumaha ieu teh sok lanjutanna kumaha arek kumaha Mang Dasta teh Meureun teu kudu minum, teu kudu mabok mun eta teh ditato teh. teu kudu ulah jeung deui ulah
Ya untuk orang teh geus dipindah yang sasahiji jadi hideung pas kieu luntur Pinner nama kebor juga tradisional gitu. Aku beak apa yang untuk aing. Arek moal. Ieu we carana. Urang jeung tato lope di dia. Lope besti. Tah nu kos kieu nu ngarusak pasaran tato teh ya. Nu kos kieu tukeran. Oh nyalewi mahal jeung harga diri mah. Iya membahayakan anu pas itu jadi ingat bahala orang sekitar. Anu baheula sok hitar. Ye, tong ditanya. Henteu. Nah, oh. Urang mah kieu ge urut baheula. Udah tahun. Urut nu gelo. Terus Nugil sayang sekali.